Aduh. Manilila teuing kaca teh. Cet. Nu lila si Mas teh. Wajar atuh dun modal parawan mas teh ada seuseut meureunnan teh kalau we parawan heueuh. Sabar lah. Jadah eta budak. Budak teh orang beurang diteng awar kepala udah. Seberapa kali eta bocahnya kepanggil jeung aing heuh. Busingkeun we teh budak teh ayeuna. Cuy. Rokok. Mantap. Aduh, hah? Kau pergi sakit deui usah. Ayo coy. Ih. Wadi. Udah. Kopi gratis, rokok gratis. Jeung sia antap siap. Aduh. Baik, aing marido banget dicoretan hari dengge nu penting menang rokok jeung kopi gratis. Mantap. Lah. Ya. Lain bos, eta budak buan teh ngarang ka dinya. Kasih Mas buahnya. Tapi si Mas teh Coba guruan bos. Mas. Wah, Joy. lain aki-aki gelo eueuh deui nya. Tapi kajian bos, aki-aki menang kopi rokok gratis bos. Sia aya aki-aki mah cadu kudu menang kieu hiji kuduaan. Udah can ge kudu disiksa heula dek. Lain bagi kolot teh kalau bagi pelit nya. Habis aing we. Rumah goreng patut aki-aki teh. Aya. Udah jelema gelo teh ning bae. Kugra. Heeh. Aduh, Kala mun aya ka dieu bejakeun teuing teu nyaho gitu. urang susulkeun we, A. Oh, siap. Oke. Awas budak diulang tah. Ayo mah. Oke. Udah rajin. Aduh. Bangun. Dan syah. Sengaja dibalik kieu atuh. Sia tadi Aduh. Punten ya. Aduh. Tanah hati sih yuk. Taman tulang nih, aduh. Anjing kumanya. Sial aduh. Bangun gero sial juga teh mau nutur ke cahaya. Terus kena. Terus kena mah kena anjing. Dia teh ngopi enggeus gudut enggeus bos. Karasa gitu ya. Hayang mandi aing mah teh tadina ka dieu teh joy. Aduh aing aki-aki eueuh si Mas eueuh teh. Jadi urang teh kudu tunggu imah teh. terus hansip. Heeh. Udah tuh kemana tuh joy? Teh. Nu bos. Mending kene urang peangan eta budak dua. Eta mah setuju pisan dewek. Urang talian urang gantung. Heuh, Gemes aing. arek. Ih kitu tah. Ayo berangkat aja dah. Pada orang di kos hangsip penjagaan imah pusing. Eta bawa rokona lumayan. Mah, Lumayan lah. Geus siap. heula. Selain aing panyabatkeun. Ieu pan ieu teh aduh. Ya, berangkat. Lemah. Stres. Sunatan gitu kan. Weh, Jang. Depo budak duaan lalu pata. Aduh, mana Kalem. Ih kasih nanyana kedeung. Yang betul, ya. Lu bener. Nangtung. Benar, nempat tuh. Budak dua. Budak tuh bejaan di ka mana? Atuh Fulus dulu, fulus. Paju geus nyawa duit risi. Budaknya mana enak? Beda. Alah. Mana yang di dia mana? Aku pilih nu mana? 200 we. Enggak ada terang. Pinter mana ya jadi ya? Bonus. Jadi ke mana enak? Mana budaknya? Tadi itu tuh tadi lompat mang tuh. Oh, itu bener. Itu bener. Anu hiji Bageng, nu hiji Cilepeung. Oh, benar. Nunya. Aduh.
Bay menta tuh bay. Tenang ya, aya 400.000. Amang-amang di jailan lebok. Yang penting kakak orang selamat we. Orang meuli yuk bareng-bareng terserah tuh. Ya, nyusuk tah. Lumayan 400.000 ya. Aduh. Mang. Woi. Zaman ayeuna Joy. Lapur katipu ah. Sia katipu kene ku budak. Aduh, kudu sekolah di mana Joy? Sekolah kepremanan. Duit yang mayar itu di kopi engke di warung biji. Sia tadi bayar. Can aing mah. Aing mah ngahutang di wae kopi meureun. Jadi ke mana tuh orangnya? Ke di mana? Ka dia juga nama. Anjing. Goblok, nuturkeun teh euy. Preman teh euy. Moal meureun. Aman meureun heuh. Anjing. Naon? Ketejak tai. Romeheun eta mah. Masih cing heula di dieu. Sira-sira. Oh, budak teh marahna tuh. Kemana si jangkar ke nya? Teuing. Capek aing bos. Joy itu Joy. Itu Aisyah, kabret, lompaan. Hei. Anjing. Wah, shit. Aing mah kapalang. Aing urang gelut lain mah lah. Aing Orang tumpah darah ayeuna mah kapalang urang dicapek we udah udah ayeuna si mah. Mas aing mah. Aing rela. Urang Urang dikorbankeun we. Ngabelaan harga diri ulang ya. Ayolah lawan cerit. Kamarana hena beunang sek aing. Teu bisa lompat, teu bisa lompat. Iya, peta bos. Bisa Salah bos, jadi salah bos dia. anak buah dulu dong duluan. Nun, tahan bagian aing ngelawan itu tuh tukang kabur aing. Gemes aing. Aing gege pernah diajar silat. Aduh. Usyuk. Bos, jam deek bos. Eta mahal. Mahal ieu. Ada menang anyuk can lunas aing. Nyaho wae. Di bos daguan lah bos. Aja. Bos jurus naon teh kamari teh? Jurus lalai hiber. Ah lila ah. Jurus ya anjing ya. Kalem. Jurus lalai hiber. Hei coy. Boy, ora. Ayo. Hah? Ya doang. Tahan mana aduh. Iya. Aing bos. Cepasan gimana? Aing gua kena kasih sadap. Itu bocah pada ngapain ya? Rame banget tuh, gayu rama air ya. Oh no. Berantem aja berisik. Jangan sih. Boleh. Apa sih? Enggak, Bu. Budak pada berantem aja udah pada kayak jagoan. Semua bar. Pulang. Asa wow itu si Baron itu. Karena raon eta budaknya. Keun sampeurkeun ah wae. Iya naon mamawangaran aing Ayo, Pak, tadi ngaledek di dina hideung. naon ieu maksudna ya mamawangaran aing kitu abah-abah kitu sia. Bang, Yang geus ngahina aing sia ha. Sia jadi jagoan lain. Lain, Bang.
Iya jajaran dogola si sarwana teh nya. Siap. Yang ai ka imah lah, beres genting mah buru. Kopi Bah. Buru tepi dulu. Buru ke dia. Tah ada usah dirinya tah. Wah, jepret. Ari si Del yuk di dia mos ya. Siap. Buka. Asia teh keun hargaan aing pisan teh nya. Bah, urang buka Bah. Kudu sia mah. Oh, siap Bah. Soekeun we. Hidung. Nah bisa kajadian geus kitu atuh. Tuh Bah. Dewek keur mau digawean taku manusia ieu tadi hidungan dongo tuh aya kene. Bisa dipalaku ieu jelema ieu duaan, Bah. Heuh hae sok sia disalahkeun. Aing nu mana nu salah nu mana nu bener bingung lagi nyalahkeun ya yang bener itu yang bener. Geus saya kumaha ayeuna diadukeun ku aing. Adukan Bah. Oh, hayu Bah. Sia geus sarua disebor ku aing ieu maeng adukeun we. Sampai ka tidur. Mangga ayeuna kumaha alusna teh sia tah. Oh, siap. Sok sini hampura hareupeun aing. Bos. Sia urang sakalobakeun malak baron. Bejoy. Bah, siapa? Sia iseng wae dibuka leungeun teh mun curat-coret beungeut batur. Mungana Bah tidak ge 2 kali urang kumanehna. Nek kumaha sia daek ka akur tah jeung si baron sia daek ka. Oh, siap. Siap, Bah. Kayak orang centang. Sia mah. Arek akur arek moal sia ieu. Arek. Aing balik capek teh nu kitu patut ceuk aing teh naon ieu mah. Sejarah di sia mah sopan pisan. Kalau pasar Ya dibuti mah aing si warai mah sia. Sopan Bah tuh. gitu mah sia mah tinggal menikmati aing mah heujeun. Ya lu sebau kan aing. Sia ulah nyalakeun budak kitu heuh, badepan mejen meureunang heuh. Ada kieu we sok sia sesalaman geus akur hareupeun aing. Salah atuh Bah nu salaman. Salah. Eta nu ngarasa salah pangalara saha? Ah, siap ngagawean aing. Siap. Siap ngagawean aing. Oh, tapi bos didinya malah keul apa nyebut. Siap mah tuh lain bela aing goblok. Pan urang jujur, Pak. Ya tapi aing minta burah heuh. Nya, burah. Ai sia nu baraneun lain apa? Di mana-mana sesalaman baresihan leungeun sia, ieu mah kalapa jorok-jorok ai sia mah. Salaman. Guys, Pak. Tai tuh. Begitu lain. Sia tuh bisa salaman nu bener. Kumaha tuh? Kumaha Bah? Antelkeun leungeun sia tah kieu. Kieu, Pak. Iya. Nah, kitu alus hareupeun aing geus kitu. Di hampura teh sia tah. Hampuranya. Hampura. Hampuranya. Pageuh kene, Pak. Tuh, bohong. Semua. Geus atuh sakoy sasri hampura sia mah. Geus ieu kumaha, Pak? Ngopi, Pak. Pak, kopi. Kopi gedeung. Neng. Gedeung. Wah, Bah, saya es. gedeung teu bohola. Haus. Lu sabah wae. Baik, Bah. Saya es, Bah. Bawon si Neng lagi HS. Gawat, Pak. Ayo saya baralik ka dewe kopi mah ka dieu. Si Neng. Aing ge capek hang istirahat karak balik Aduh, Bah, haus, Bah. Saya es, Bah. Geus sia balik ka itu di masing-masing. Geus. Aduh, Bah. Salaman sia ulah balik sade di jalan. Bah, manya hampura banyak. Ayo. Yuk. Sia mau salaman ka aing. Oi, siapa? Nah pegat ah. Pintruk wae. Bisa deh tak. Sabut aing. Bah, assalamualaikum, Bah. Ayo, waalaikumsalam. Bah, urang balik. Balik kali itu sia aing RKS capek. Lipo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cerita si Sardun urang bereskeun nyampe dieu nya. Pokoknya intinya bakal lanjut dengan karakter nu sama tapi cerita anu lebih lucu, lebih menghibur sadayana. Pokoknya pantengin terus Bodak Sunda. Ada pisah.